Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Dongsun TV sadayana kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangteuingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa sim kuring baris ngadongeng nya dina waktu saeuna aya hiji cariyos anu judulna Balik. Ieu cariyos teh karya Kang Satya Nugraha anu paratos dimuat dina majalah Mangle nomor 3007. Hayu urang lajengkeun we kana cariyosna anu judulna Balik. Mangga siapkan cekopina, siapkan leuteunana, wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson. Juragan Sukarta katelah jalma berat beunghar sababakan Sudamala. Ngan hanjakal kalakuanana teu akur jeung batur meditna kacida. Cai talaga ting gurilap, oyag getebak angin, guluyur, kecebuk, sora anu ngadayung, marengan parahu ngalaju muru ka tengah. Geus, tong maju teuing Wirya. Cukup di dieu, susuganan tempatna bangenan. Ceuk Juragan Sukarta bari ngusiwelkeun eupan. Pelawang useup dialungkeun sataker kebek, kecemplung. Kukumbul ampul-ampulan ngambang dina cai talaga. Tekung sirila kukumbul nu tadina ngambang ampul-ampulan ngadadak ngalelep ka jero cai. Nya cek kuing ge bangenan tempat teh Wirya. Jejer gentak ditarik ke tukang, tungtung jejer melendoy, kenurna dipulut lalaunan. Sabot dogong pabetot-betot jeung nu diuseup teuing kaeunteupan nanahaon, kedebrug. Juragan Sukarta ngarumpuyuk namru dina korsi paragi nguseup bari humargung. Aduh, sirah aing kunaon meuni nyanyautan kieu Wirya. Pokna nahan kanyeri. Kunaon juragan? Tembal ki Wirya bari ti buburanjat nyampeurkeun nu keur humargung. Bawa balik kami Wirya. Teu kuat meuni nyanyautan kieu. Pokna deui bari culwe useup mah teu dipalire. Nu dititah gura giru tuluy gep kana dayung kecebuk-kecebuk sora parahu di dayung moro ka sisi talaga. Warni, Dasim, ieu kami tulungan. Ceuk Ki Wirya bari gogorowokan nyalukan baturna. Eta juragan kunaon dipapayang kitu? Ceuk Ki Dasim bari tuluy mantuan. Juragan Sukarta teu walakaya, panona peureum tapi angger humargung. Kunaon ieu teh Wirya? Juragan nepi ka kieu. Ceuk Warni bari tuluy ngusapan tarang juraganna nu cipruk ku kesang. Kateuing atuh Warni, kami ge teu ngarti. Ayeuna urang kudu kumaha? Palang siang Kang. Ceuk Warni. Kuring rek ka lembur neang bahsani. Pokna bari tuluy ngebecir ka lembur. Juragan Sukarta cengkat nyekelan beuheung bari pokna. Cai, menta cai, aduh, eungap. Tapi teu hiji-hiji acan bujangna nu nembalan. Ras manehna inget ka talaga tukangeun imah. Genah lamun bisa ngeueum di talaga jigana eung. Jung bae leumpang najan kokoloyongan ka tukangeun imah. Kejebur hawa tiis karasa nyecep nyerep kana pori-pori kulitna. Beuki lila beuki ngalelep ka jero talaga. Ngadon naon Andika di dinya? Teuing ti mana datangna ujug-ujug aya lauk lele sagede panto hareupeun beungeutna. Dedenya nu nyarita bieu teh, ceuk Sukarta. Nya, kula naha sadeui, tembal eta lele. Teu kumaha, ngan panasaran we aya lele bisa ngomong. Pedah we kula ningali aya jelema teuleum rek maehan maneh. Ah, ngahaja we da asa genah.
di darat mah bet panas kacida jeung eungap. Tembal Sukarta bari nangtung di dasar talaga. Kumanehna teu karasa nanaon sanajan di jero cai, tapi estu sarua kawas kaayaan di darat. Bagja temen jigana mun kuring bisa hirup cara lauk. Gerentas Sukarta bari ningali lele nu berwes sungutna. Dasar manusia kawas nu heueuh, sisi teu boga buntut teu gableg rek kumaha hirup cara lauk. Ceuk lele nyindiran. Nyari kitu nama, tapi kami geus moal betah hirup di darat. Hayang hirup kawas lauk. Puguh we, pan eta nu cikeneh diomongkeun ku kami. Yuk tuturkeun, urang ngadeheus ka Gusti Kancrajaya sugan Andika kabiruyungan anugrah. Ceuk lele bari tuluy ngejat miang rek munjungan Sukarta nuturkeun. Teu lila maranehna nepi ka hiji guha. Ti luar katangan aya lauk sagede kasur keur ngageboy-geboykeun buntutna. Pangapunten nun, abdi ki lebak ganggong sejak ngadeheus. Ceuk lele ki lebak ganggong bari cong nyembah. Aya naon? Yap ka dieu. Ieu kula mawa manusia, saurna bade aya peryogi ka salira. Heug, sina ka dieu. Tembal Kancrajaya bari gekna batu lempar teu lila pok deui nanya. Beja ti lebak ganggong, Andika hayang hirup kawas lauk. Sumuhun pangersa. Heug, ku kami diidinan. Tah teureui ieu mustika. Ceuk Prabu Kancrajaya bari ngalungkeun mustika sagede siki kedele. Sanggeus neureuy mustika, rep Sukarta sila bari peureum teu lila. Karasaeun aya nu robah palebah sukuna. Barang direret si horeng sukuna geus robah jadi buntut lauk, pon kitu deui leungeun jeung awakna. Tah, ayeuna Andika geus sabangsa jeung kula. Omat ulah ngalanggar aturan. Diestokeun pisan pangersa. Tembal Sukarta bari cong nyembah. Hirup di dieu mah bebas. Beral teang kahakanan kamana bae. Moal aya nu nyarek ngan omat. Ulah wani-wani ngahakan cacing anu ngagantung bari aya talian. Sabab jerona aya useupan. Ceuk Kancrajaya. Jung geura indit, geura nyiar kahakanan. Nu di jurung kebat lumpat nyerepet melah cai. Sanggeus lila seserepetan beuteungna karasa lapar. Tuluy manehna susur sasar bari gudal gadil kana leutak sugan manggih cacing. Beuh, meuni eueuh sahiji nu bisa dihakan. Gerentasna bari hayoh gudal gadil kana dasar talaga, barang red kaluhur. Naon eta ukay-ukay semu beureum jiga cacing? Ah, nya cacing. Geuning masih dikersakeun bisa barang hakan. Lalaunan nyamperkeun cacing nu ngagantung, tapi samemeh ngahakan eta cacing, ras Sukarta inget ka ujangan Kancrajaya, yen tong sakali-kali ngahakan cacing nu di talian, sabab jerona aya useupan. Pikiran Sukarta baluung. Tapi naon hartina useup keur lauk sakarat nu teu manggihakaneun? Buah ukur ngabobodo. Gerentesna bari ngadeuketan cacing nu semu beureum pikabitaeun. Ceplok, cacing teh dicapluk asup kana ti korona. Tapi heuk, aya nu nyangked di jero ti korona. Aduh, useup ieu mah moal salah. Gerentesna bari kokojotan ngaleupaskeun useup nu ngait dina ti korona. Beuki lila lain beuki lesot kalah ka beuki unggah kaluhur da useup dibetot ku nu nguseupna. Rejeki gede Dasim, tinggal ieu kuring menang lauk emas sakieu gedena. Ceuk Ki Wirya bari surak, lauk dihanjatkeun kana parahu gegarapakan bea pola. Lepaskeun kami Wirya, na teu apa kami saha.
Ceuk Sukarta bari gagarapakan kaditu ka dieu. Nu diajak ngomong boro-boro ngadengieun. Da teu katingali kumanehna mah ukur lauk gagarapakan bari sungutna ngap-ngapan. Pantasna digoreng garing, nikmat ieu mah eung. Ceuk Ki Wirya bari imut sorangan. Lauk sakapeung gagarapakan keneh. Sabot digolerkeun natalenan ngan teu mindeng teuing leuleus meureun ti tadi hayoh teu daek cicing. Pulangkeun Karmi Wirya, eungap. Hayang duit sabaraha, mun tanah hayang sakumaha, asal balikeun kami ka talaga. Ceuk Sukarta bari sora jeung tanagana beuki lila beuki suda. Anu diajak ngomong anteng ngasah peso bari pokna. Saumur hirup jadi bujang can ngasaan lauk jiga kieu, tong borok lauk, betempe ge geuning mani aripis ngeuretanana, kumaha kacida boga dunungan teh. Wirya tuluy ngasah peso. Omongan Ki Wirya tadi kadengieun eces pisan ku Sukarta. Hampura kuring Wirya, kuring moal kumed, moal pedit, rek nyaah ka maneh Wirya, geura balikeun kami ka cai. Ceuk Sukarta bari cirambai ngap-ngapan. Rengse ngasah peso Ki Wirya geup kana lauk. Awak lauk teh diusapan bari ngomong. Sing rido maneh lauk, rek jadi eusi pejit kami. Tuluy lauk teh disangigirkeun. Ampun Wirya, tong dituluykeun, hampura kami Wirya. Seseukeut peso ngagurilap, katojo cahya panon poe anu nyulusup tina jandela. Bismillah, kerentas Ki Wirya rek mencit lauk marsihan jero pejitna. Tekung silila cab kersal getih beureum ngagayabah. Ampun, kuring ulah dipaehan. Juragan Sukarta hudang tina kasurna, ceurik ngagukuk badis bolon. Dasim jeung Warni ngejehat ka tukang. Silih pelong bakat reuaseun ningali juraganana cangkat bari ngagorobok. Alhamdulillah, juragan tos tiasa gugah deui. Ceuk Warni bari ngawani-wanikeun maneh. Nu ditanya lain ngajawab, tapi kalah ka tuluy ceurik bari pokna. Hampura kuring Dasim jeung maneh Warni. Rumasa kuring salah, hampura. Ceuk juragan Sukarta bari nyuuh. Cak sakitu pamirsa panginten ieu carios teh anu judulna Balik. Karya Kang Satya Nugraha nyaeta nyarioskeun salah sahiji juragan Sukarta anu kumed medit pisan nya ka padamelna teh anjeunna ngimpen jadi lauk kancra anu diuseup ku padamelna nyaeta ku Ki Wirya. Tapi akhirna sadarnya nu tungtungna mah minta hampura ka Kang Dasim, ka Warni sareng ka Kang Wirya. Sakitu panginten ieu carios teh anu judulna Balik. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalapatanana, hatur nuhun anu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Wilujeng patepang deui dina carios salajengna. Sakitu bae sim kuring. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.